Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam bil aqidah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya Alim. Mangga orang teraskeun deui hanca garapan baca kitab Sapinahna, masih kene dina pasal rukun Islam. Kemarin nembe dugi kana anu nomor katiluna nyaeta ngaluarkeun zakat. Ayeuna masih kene dina nomor anu katilu, tapi di bagian mustahik zakatna, bagian hancana di halaman genep palih tengah ta anu ieu hancana wasalisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi bi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu jeung ari anu katiluna tina 8 masih kene dina asnaf zakat tanapi mustahik zakat. Wasalisu jeung ari anu katiluna tina 8 amilun eta amil, kasain saperti anu ngajalankeun, ya'malu anu gawe amal, ya'malu anu gawe itu amil, bi akhdiha dina nyokotna ieu zakat, bi ahdiha dina nyokotna ieu zakat, arbaban tina pirang-pirang atawa arbaban, arbabil amwali ti pirang-pirang jalma anu ngabogaan harta, wakatibin jeung jalma anu nuliskeun, yaktubu anu nuliskeun ieu katib makana perkara atawa barang atau anu mikeun hu kana ieu emak, saha arbabuha pirang-pirang anu bogana ieu mal, saha arbabuha pirang-pirang anu bogana ieu mal, waqosimun jeung jalma anu ngabagikeun, yaksimu anu ngabagikeun isi qasim ha kana itu zakat, alal mustahikina ka pirang-pirang anu ngahak kana zakat, wahasirun jeung jalma anu ngumpulkeun, yajma'u anu ngumpulkeun ieu si hasir, al malaka ka pirang-pirang anu ngamilikna, au dawis syahmani atawa anu ngabogaan pirang-pirang bagian,
Audzawi sahmani atawa ka anu ngabogaan pirang-pirang bagian. Lakodin henteu menang bagian penghulu. Lakodin henteu menang bagian penghulu. Wawalin jeung jalma anu ngurusna. Wawalin jeung jalma anu ngurusna. Warrobi'u jeung ari anu nomor kaopat tina 8. Al muallafatu eta jalma anu direresep hatena. Al muallafu eta muallaf tanapi jalma anu direresep hatena kosama lamun mere saha al imamu imam. Wahum jeung ari muallafah arbaatun eta aya 4. Wahum jeung ari muallafah arbaatun eta aya 4. Man hiji jalma aslama anu Islam ieu si man, walakinahu tatapina ieu si man doipu yakinin eta lemah kayakinanana. Wahua jeung ari yakin al imanu eta iman, au qawihi atawa kuat kayakinana, walakin tatapina lahu eta tetep kaitu si iman saropun ari aya kamulyaan fi qaumihi di kaumna ieu si iman. Yatawaqau anu di Arab-Arab bi itoihi ku diberena ieu si iman naon islamu wairihi asup islamna liana ieu iman minal kufari ti pirang-pirang jalma kafir. Minal kufari ti pirang-pirang jalma kafir. Auman atawa jalma nomor kaduana. Auman atawa jalma nomor kaduana tina 4. Masih kena dina mu'alafah. Auman atawa jalma yakpi anu bisa nyegah ieu si iman na ka urang sadayana sarroman kana kagorengana jalma yali anu deket ieu si iman hika ieu jalma minal kufari tegasna ti pirang-pirang jalma kafir. Waman jeung nomor katiluna. Waman jeung jalma yakpi anu nyegah ieu si iman na ka urang sadayana sarron kana kagorengan mani'i anu nyegah az-zakati kana zakat. Pahadani maka ari ieu anu 2. Pahadani maka ari anu 2. Al-qismani 2 bagian. Al-akhironi anu akhir duanana. Innama yu'tayani eta pastina dibere ieu qisman ida kana di mana-mana bukti naon i'tauhuma diberena ieu qisman ahwana eta leuwih gambang alaina ka urang sadayana min tajhiji jahsyin tinimang ngurus tentara. Min tajhiji jahsyin tibatan ngurus tentara. Nab'asu anu ngutus. Nab'asu anu ngutus urang sadayana hu ka ieu jas lil kufari ka pirang-pirang jalma kafir. Au mani'i
aumani zakati atawa kapirang-pirang anu nyegah karena mayar zakat. Amal kismani anapun ari dua bagian, al awalani anu ti heula duanana palayus tarotu maka henteu disyaratkeun pi to ihima dina merena ieu kisman naon dalika itu i'to wal khamisu jeung ari anu nomor kalimana tina 8 ar-riqabu eta pirang-pirang abid riqab wahum jeung ari riqab al-mukatibuna eta abid mukatab kabeh li anna ghairahum karena sanyana liana ieu mukatibun minal ariqoi eta tetap di pirang-pirang abid rokik layam likuna anu henteu ngamilik ieu ghairahum zalika kana itu zakat ida kanu di mana-mana bukti itu mukatibun li ghairi muzakki eta lian anu li ghairi muzakki eta lain milik anu zakatna walau linahwi kafirin jeung sanajan aya mukatab saumpama kafir wa hasimiyin jeung bangsa Hasim wa mutalibiyin jeung bangsa Mutalib payu tauna maka dibere itu mukatibun makana perkara eusina zakat yu'inu anu nulungan ieu emak hum ka itu mukatibun alal itki kana merdekana ilam yakun lamun teu bukti ma'ahum saratana ieu mukatibun naon ma perkara yapi anu nyumponan ieu emak binujumihim kana cicilana ieu mukatibun walau bi ghairi idni sayyidihim sanajan teu aya idin gustina itu mukatibun wa yustarotu jeung disyaratkeun naon kaunu kitabati buktina cicilana bukti cicilana sahihatan eta bener bi ayastaufa kalawan yen nyumponan naon surutuha pirang-pirang syaratna ieu kitabah wa arkanuha jeung pirang-pirang rukuna ieu kitabah parkanuha maka ari pirang-pirang rukuna kitabah arbaatun eta aya opat ahaduha ari salah sahijina tina ieu arbaah rokikun eta rokik wasurito jeung disyaratkeun pihi dina ieu rokik naon ikhtiarun karep sorangan wa ada musiban jeung lain budak keneh wa jununin jeung henteu gelo wa alayata alaqo jeung yen ulah cumantel bihi ka ieu rokik naon hakun hak
lajimun anu misti, kal marhunin saperti anu digadekeun, kal marhunin saperti anu digadekeun. Wasanihima jeung ari kaduana tina arba'ah sigotun eta sigot. Wasurito jeung disyaratkeun pihadina ieu sigot naon labdun ucapan yusiru anu nuduhkeun ieu lapad bil kitabati kana cicilan, ijaban kalawan ijab, kal kakatab tuka sapertikeun lapan katab tuka, katab tu ngiriditkeun kaula ka anjeun, aw anta atawa ari anjeun muka tibun eta anu bayar cicilan, ala dinaroeni kana 2 dinar, yakti anu mayar anjeun bihima kana ieu dinaroen pisah roeni dina 2 bulan. Fa in adaita maka lamun mayar anjeun huma kana ieu dinaroen ilaya kakula atawa kakuring, fa anta maka ari anjeun hurun eta merdeka. Wa qabulan jeung qabul, ka qabil tu sapertikeun lapan qabil tu, qabil tu geus narima qabil tu narima kuring dalika kana eta kitabah, dalika kana eta kitabah. Wasalisuha jeung ari nomor katiluna tina ieu arba'ah masih dina arba'ah anu di luhur teh, wa arkanuha pa arkanuha ta eta rukun kitabah. Wasalisuha jeung ari nomor katiluna tina arba'ah iwadun eta aya iwad. Wasurito jeung disyaratkeun pihi dina iwad naon kaunuhu kabuktiana ieu iwad dainan eta hutang, aw manfaatan atawa manfaat muajjalan anu ditempokeun atawa dianjukeun, binajmaini kalawan 2 kali mayar, pa aksaro atawa leuwih loba, walaya juju jeung teu meunang naon aqallu leuwih saeutik min najmaini tibatan 2 kali mayar atawa 2 kali cicilan, wala buda jeung misti min bayani tina meretelakeunana qadril iwadi kana kira-kira iwadna, wasifatihi jeung sifatna itu iwad. Wa adadi nujumi jeung bilanganana, wa adadi nujumi jeung bilangan pirang-pirang cicilanana, wa qisti jeung bagian, wa qisti kulli najmin jeung bagian saban-saban cicilan, wa qisti kulli najmin jeung bagian saban-saban cicilan. Warobi'uha jeung ari nomor kaopatna tina itu arba'ah sayyidun eta aya sayyid atawa gusti. Wasurito jeung disyaratkeun pihi dina ieu sayyid naon kaunuhu kabuktianana ieu sayyid mukhtaron eta anu karep sorangan, ahlan tur ahli, tabarruan kalawan karena Allah, wa walain jeung ahli ngurus. Palatasihu mangka henteu sah ieu itu kitabah min mukrohin ti jalma anu dipaksa, wa mukatabin jeung anu di mukatabkeun,
Wa in adina jeung sanajan ngidinan lahu ka ieu mukatab saha sayyiduhu gustina ieu mukatab. Wala min sobiyin jeung henteu ti budak wa majnunin jeung jalma gelo. Wa mahjurin jeung ti jalma anu disengker bisa pihin ku sabab sapeh. Wa auliyaihim jeung pirang-pirang walina itu nu kabeh. Lamin mahjurin teu sah itu kitabah. Lamin mahjurin jeung teu sah itu kitabah. Min mahla henteu sah itu kitabah. Min mahjurin ti jalma anu disengker. Palsin ku sabab loba hutang. Wala min murtadin jeung henteu wala jeung henteu sah min murtadin ti jalma murtad. Li anna milkahu karena sanyana milikna ieu murtad mauqufun eta ditunggukeun. Mauqufun eta ditunggukeun. Waya juju jeung menang naon sorpu zakati nasorupkeun zakat atawa molehkeun zakat ilaihim ka itu mukatibun qabla hululin nujumi dina qabla hululin nujumi dina samemeh datang waktuna mayar cicilan. Alal asohi menurut kaul anu soheh atawa walaya juju jeung teu meunang naon sorpu dalika molahkeunana itu zakat ila sayyidihim ka gustina itu mukatibun ila biidni mukatibina angin kalawan aya idin mukatib kabeh. Lakin indafa'a tatapina lamun masrahkeun ye jalma ila sayyidi ka gustina ieu ila sayyidi ka gustina sukito maka digugurkeun naon anil mukatabi ti itu mukatab biqadril masrufi kalawan kira-kira anu di tasorupkeun atawa anu dipolahkeun. Ila sayyidi ka gustina li anaman karana sanyana jalma ada anu mayar ieu si eman daenan kana hutang daena goirihi kana hutang liana ieu eman bi goiri idnihi kalawan teu aya idina ieu si goer bariat eta lulubaran atawa bariat eta lubar naon dimatuhu hutangna ieu si goer. Amal mukatabu anapun ari mukatab kitabatan kalawan dikiriditkeun pasidatan anu ruksak wahwa jeung ari ieu mukatab pasid man eta jalma lam yastaupa anu henteu nyumponan ieu si eman tilkal arkana kana ieu pirang-pirang rukun wasuruto jeung pirang-pirang syarat. Fala yuto maka ulah dibere ieu si mukatab pasid sayan kana perkara oge minaz zakati tina zakat wasadisu algorimu wa huwa salasatun wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah urang cekapkeun sakitu bae dina waktos anu ayeuna. Insyaallah urang teraskeun deui dina sawatara waktos anu bakal mendak. Panghapunten ka sadayana tina sagala kalalepetan.
anu larasna tinang tetina agama, anu lepatna tina kakalawan sim abdi tangtosna. Saja panghapunten ka sadayana, pamit mundur pamit mungkur. Orang tutup ku doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana.